Assalamualaikum. Oh, pindah ka dieu, Kang. Urang nanayakeun ka tetangga, ka ditu ka dieu eueuh nu nyahoan. Ceuicih pindah cenah. Kagoblok pisan boga hutang teh aing nyiksa pisan, ngagawekeun pisan ka tukang kredit teh. Ampun. Ka ditu ka dieu nanyakeun eueuh nu nyahoan. Kang. Oh, budeg sugan, urang ngomong teh di waro. Ngomong naon sih ya? Ngadanya teh budak. Ampura Kang, kalepasan. Tadi teh ngomong-ngomong, cicing aya teh Kang. Ya. Teu bisa ku sia dilunaskeun hutang. Oh nya teu bisa Kang, aya hutang kan wajib dibayar Kang. Ya, sia teh nempo kahirupan aing kos kieu. Empotak. Fokus mah aing jadi kos kieu. Oh nya teu nyaho Kang, urang mah kan bagian lagi ngaranna oge. Da harita makan ieu mah cici alus di ditu. Kontrak. Oh, Di mah ngontrak. aing. Toleransi atuh saeutik mah jadi tukang kredit teh. Ya angger Kang, nya palingnya motong saeutik teu bisa dilunaskeun Kang. Teu bisa. Nah, ini cici datang ye. Cici tas di mana? Di pasar ya tadi. Cici ieu kumaha ieu hutang ieu? Geus lila. Lamun kieu bae mah salam tumbleuk moal maju-maju atuh Cici. Iya. Nagina ulah deket si Jepri. Pasti kaomelan. Teh manggilang kaomelan, komo urang di bebek blur di wae. Arepin Heuh da teu nyaho Cici urang teh. Pang-pangna hutang geus lila, Cici pindah urang neangan ka ditu ka dieu eueuh. ku pindah ge eta mah si Jepri. Manehna teu kuateun mayar kontrakan naon cenah di ditu. Urang teu nyarahun tetangga ge pindah ge peuting-peuting siga keur maling wae urang. Heuh puguh ge urang teh nanyakeun ka ditu teu nyaho, ka dieu teu nyaho, ieu ge kapoko nanyakeun cek Ice Haji cenah pindah ka ditu cenah kitu. Jadi makana urang ka dieu teh rek nagih. Emang barade sih utang urang lang? Nah saeutik sih hutangna mah 150.000, tapi kan tuh geus lilana Cici. Terus sakitu deui nya geus atuh urang bebejala si Jepri nya. Heuh tuh. Yo, Kang. Ka aing di wae bebeja sia mah tibang hutang oge. Eta 150 deui cenah yang dilunasan kumaha eta Sia tukang hutang tumbuh. naon sih? Tang panci kamari teh ya. Bere kan pancina. Pancina geus tutung. Kan aya keneh pancina nu eta-eta keneh lain. Bolong eta bolong, geus bolong. Bira aku icih. Aing geus capek sia mah hutang di ditu di dieu. Nya heuh makana urang boga hutang teh da maneh tara digawe pisan. Ya. Aing mah kieu. Para dia teh hutang. 150 deui cenah. Nyokot samak sekalian. Gampang, ku aing kita urusanna. Tang hanjuk deui urang. Nyokot samak, aya we samak. Sia moal pakor di taneuh ieu. Heuh atuh. Tugan dibere ku manggilang ya. Ieu ulah katempo bolon wae geura sia teh. Tak, ngomong ka ditu. Kalah ngapulang wae. Tadi cek si Jepri. Heeh. Lain kalah di bejanek lain kalah rek mayar hutang cenah. Heeh. Minta nambah samak cenah, nganjuk deui samak. Oh nya teu bisa Cici. Ieu nage can lunas kira ku tambahan deui. Urang tambah gede hutang Cici ka urang. Heuh urang ge bingung terus kumaha tah si Jepri pasti ngambek mun teu dibere mah. Aing geus sieun puguh tadi ambek-ambekan kitu. Tidak ieu hutang kana moal bener kana tambah gede. Bayarna ceu bejakeun tuh ka Jepri mah. Teu bisa, lamun ieu dilunaskeun kakarek bisa nyokot deui. Urang kan nu dunungan aya bosna teu bisa dicarekan urang ceu. Yeuh Kang, henteu dibere. Ulaheun da hutang can himpas cenah. Ya. Ya. Pamajikan aing hutangna bara duit deui? 150 Kang. Jadi nambah teu bisa. Kan ieu mah gede keneh lamun ditambahan ke tambah gede Kang. Atuh lagi ngajukeun sia. Ari ulah mah. Kan aing rek nambahan deui. Kan ieu can dibayar Kang. Heuh kan jadi hutang di kesana gede mun ka dieu.
Iraha teh nanti dibayar teh. Oh nyelamun sia lagi. Iraha. Ya kumaha aing we. Tuh kudu sama berarti. Ada sayang kumaha sih. Punya lagi yang menang duit Kang, lain tambahan hutang. Kayaknya kok aing dibayar. Aing butuh sama ayeuna. Teu aya samak mah di imah, tapi ina hutangna gede kene. Gampang hutang mah. Kayak kok aing dibayar. Lamun sia mau mere. Mana barang dagangan sia? Ulah, ulah, ulah. Nagih sekarang itu. Mau beres deui aing satu tongcal lunas mah. Pakarek manggih aing boga nempo salah ki dosok kitu. Edan. Ih.